ayolah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untung urang jadi umat Kangjeng Nabi urang. Nah kagagahan Kangjeng emang kumaha? Kagagahan Kangjeng tembongna ketika di Mekah aya jawara geledegan ngaranna Rukana. Rukana gagahna tenar sa Mekah, katenaran Rukana lantaran nyana guru penca sa Mekah, guru penca. Abu Lahab teh belajarna di nyana, Abu Jahal belajarna di nyana, Haji Nasir di nyana, Haji Pendi tetaramat ka Bogor lain orang belajar cimande dagang salak di dia kiciwan melulu temenang mani kerpek kadal kieu. Wah aya orang set giliran aya musuh lupa goreng dagang salak di Bogor. Iya duduan itu beres sih. Tapi lumayan yang nyingsinan kadal bae mah. Golok panjang biasa, ini cabut pendek. Goloknya panjang. Udah ge sieun euy mah Haji Pendek goloknya panjang amat ieu, masyaallah. Sajuka. Jadi itu tukang tipu maka golok-golok pakai nipu. Lain dagang bae jelema nipu, lain ka awewe bae nipu, lain ke pemerintah bae nipu, golok pakai nipu. Ieu jelemana saruana jeung si Haji Nasir. Kula geus sakit, boh hebat hati golok, masyaallah. Kula kan osok didele-dele golai buatan mana golok ke maksudna paranti kalapa apa ke suluh apa paranti gelut kan kanyawan orang dicabut ya set inna lillahi wa inna ilaihi raji'un potong. Nah si Rukana gagahna luar biasa lantaran Mekah mah dikuasai ku jana kagagahanana jangkung gede jelemana pas amprok jeung Kangjeng masyaallah digang nu hese lumpat cak Rukana mad aing keheul ka dia dikerumuni manusia, disegani manusia, dipakai karesep ku manusia. Dek lompat ke mana dia? Pernah karangkasnya nas. Balik ngaran dia itu. Poteskeun dia. Tinyawa dia kain. Ngaing guru penca di Mekah. Eueuh nu tah nyahoeun ka ngaing. Kagagahan ngaing geus nyahoeun kabeh. Bu Jahal, Abu Lahab anak buah aing. Ayo sia di ka mana lompat. Cek Kanjeng Nabi, hayu urang adu kekuatan. Jah, ngalawan dia. Hayu. Sok urang adu kekuatan. Saha coba nu eleh. Wow. Eta ki Rukana langsung ninju. Pereutna ge segede kalapa. Rukana, masyaallah. Asal lamun jeung Haji Pendi mah teu kudu gelut, dikieulkeun pae. Bae ku gagak langsung balepak bae. Haji Nasir mah kena angin ada ngagulibes. Gagahnya Rukana tenar. Jawara geledegan, masyaallah karim. Kanjeng langsung ningali permainan Rukana, tenang Kanjeng. Begitu leungeunna datang ke Kanjeng, cekal ke Kanjeng. Begitu dicekal, awakna ke Kanjeng dicekal. Sakitu gedena, mungkin sakintal setengah maya Rukana. Diangkat ku Kanjeng Nabi. Set, dikubayar gua. Cek Kanjeng Nabi, langsung ditutukeun. Atuh kapoekan. Kanjeng Nabi sidak kebaik ya. Sidak gagah. Begitu udah dula-dulunya nah remeng-remeng. Aya kene dia emang di dinya. Ulah coba-coba sih ya. Ayo cak Muhammad udah. Cek Kanjeng udah. Awas ya. Ulah awas atuh kuari bae sih. Langsung masang deui. Begitu masang Kanjeng Nabi mah kieu bae. Teu ngalawan Kanjeng kieu sidak. Langsung ditijuan ku Rukana dek sadaekna memehna malaikat Jibril datang mat tenang ulah dilawan sidak begitu ditijuan langsung ke Rukana
Kanjeng Nabi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah. Kacan nanyakeun sabaraha kali sia mah bawel jasa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Acan ieu mah acen budak ja nyawa si acen. Kiru kalatina tanaga luar datang ke tanaga batin. Siap kuaing kuaring aing make tanaga batin nang di Cisoka pelor geus dahar kuaing, gabah geus dahar kuaing. Ambo pohara teh Cisoka pohara eta. Langsung dibetenkeun. Kanjeng Nabi Haji Pendi ge bisa teh ku situ beten-beten ngan ka pacirit. Lain tanaga nu kaluar. Beres. Dibetenkeun langsung tijuan Kanjeng Nabi. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallah. Timiti ditaruh terus tijuan sakadaek make tenaga dalam terus dikerahkeun. Kanjeng Nabi tetap subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Datang kang geus sajang nang oleh pas. Ayo terus Kanjeng terus subhanallah bihamdihi. Ye hayu golek paksa langsung teu pamit deui balik ke rukana bebe jaka babaturan. Woi orang di urang geus aya ahli sihir sa eta Muhammad orang ahli sihir kos kitu ge ulah diantep encan diangkat jadi rasul kakarak umur 20 tahun geus ngelehkeun jawara geledegan. Babacaannya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim baca 202 dibacana ngan ulah napas kira-kira tuh Haji Nasir langsung tuh bacana 202 pokos aya jelema usahana keur ngajejes usaha keur ngajejes bingung nyana ngobrol jeung anakna nak usaha abah ieu keur kieu bae heueuh sageuna ieu boro-boro ngagedean urang hutang tungtungna mah ieu mah wasa potong nyanaknya heueuh sageuna ieu kumaha kahareupna ieu urang jual bae aya Kiai Husain Al-Imani waliullah datang begitu datang tadina jangan geus ngomong ti heula ka anakna duh itu ti jauh kene aya kiai asana kurang tepat amat cek nya datang urang keur kieu lain embung mere jeung lain teu hayang ngahargaan tetapi urang keur riweuh datang sasalaman ngomong kieu teh Kiai Husain sebenarnya mah kedatangan kula kurang tepat lantaran atuh lah sakumaha tadi dia obrolkeun je kadangnya ti jauh kene wali mah nyahoan mentek sing hade wali mah nyahoan nyana beureum beungeut nah beureum beungeut tetep jujur urang ka imah ulah bingung cek Kiai Husain Al-Imani ari hayang maju mah baca bae di surat Al-An'am sasurat baca ngan pelebah ayat wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah baca 202 wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah artina pangeran anjeun teh nu maha sugih tur ngabogahan kadeudeuh rahmat baca 212 tah eta dibaca bareng balik Ki Husain ka ditu dibaca tah bahkan macana lain nyana bae anak maca pamajikan maca surat Al-An'am sasurat ngan pelebah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah 202 macana Masya Allah ngan saminggu dibaca eta dagang Masya Allah kali luar biasa naon bae kesulitan aya jalan bae teh ti Gusti Allah ya Allah ya Rabb terus makin ningkat neangan Ki Husain ieu ka mana Ki Husain maksudna terima kasih teu daya kapanggih asal datang ka imahna eueuh salila nyana aya di imahna mah tak Ki Husain teu daya datang pan aya kiai urang mah lain kitu pan
Wah, pasti dek merek kai. Wow, malah geus diteleponan. Kapan mau ke sini? Kapan? Udah ada kerasanya belum? Kiai tolol sama kiai kos gitu mah. Kiai ge aya kuari kiai na ge aya. Kiai asli embung dibere jalainannya nang Allah, ayatna ge ayat nu Allah, nu macana ge nyana, atuh geus dipasrahkeun ka Allah. Teu daekeun ka panggih. Nah, eta ayat lain sambarangan baca mantap make aturan 202 ieu mah keur nyaritakeun 202 tah subhanallah bihamdi subhanallah 202 sarua jeung ayat eta wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah masyaallah karim sok kukula diijazahkeun ka kabeh bisa aya kesulitan perdagangan ieu khususna ieu nya tapi ingat engke ka ditu moal sapi sekarang ge dibahas cenah hese dek mere ieu geus menta sapi ti heula bahkan memeh maju sapi geus kudu dituntun tolol lah mal manjur nah surat naon tadi keke gua lebih jahan dah celina lain celi lain biasa tuh dai amankan iya karim. Nah iya dia maca subhanallah bihamdi subhanallah 202 ngan ulah napas teu kuat cenah ge sakuatna datang ka mana urang ulah napas subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallah sabaraha tak kuatna ke 10 20 kuat eureun barakat deui tai Kanjeng Nabi datang ke rukanah ngaleleh teu kuat. Nah, tenar kahebatan Kanjeng, kagagahan Kanjeng, kasep aya di Kanjeng, ganteng aya di Kanjeng, gagah aya di Kanjeng, pinter aya di Kanjeng, cerdik aya di Kanjeng. Wah, segala aya di Kanjeng. Aduh, awewe lapar neuleuh Kanjeng seubeut. Ku kasep-kasep. Aya jelema geus 2 ting teu dahar asal neuleuh Kangjeng. Ya Allah, seubeut. Urang coba keur seubeut neuleuh Haji Pendi, lapar. Urang keur seubeut neuleuh Haji Nasir, belu. Ai lapar bantukeun belu. Belu bahasa Jerman. Ya Allah, ya Rabbi Kangjeng, masyaallah. Hingga mun kudu dicaritakeun mah lobalah awewe anu pagedrug jeung awewe deui. Lobalah wanita-wanita anu pagedrug ngan kulantaran Kangjeng Nabi mah naon kitu ngaranna embung diperebutkeun ngadoalah Kangjeng ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb abdi teh hamba Gusti dibere kasep dibere ganteng dibere sagala-galana lain nu abdi nu Gusti abdi dilahirkeun ka dunya ku Gusti teu ngaku-ngaku abdi mah ulah jadi fitnah ka kasepan abdi ulah jadi fitnah kagantengan abdi sakumaha fitnahna kasep nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula sakumaha ganteng nu dibawa ku Kangjeng Nabi Yusuf dulur kula jadi fitnah sehingga dulur kula nu ngaran Yusuf ka penjara sanggeus di penjara loba fitnah-fitnah nu lain amankeun abdi Gusti supaya ulah jadi huru-hara ka kasepan teh ti harita ka kasepan Kangjeng mastur sehingga tenang tentrem neuleuh kasep tapi teu jadi fitnah Kangjeng kasepan Kangjeng jeung Kangjeng Nabi Yusuf bakal tembongna engke di surga Kangjeng Nabi Yusuf eleh ku Kangjeng Nabi urang ngan teu jadi fitnah di dunyana tenang tentrem urang geuleuh dipendi kan kasep tapi tenang tentrem maksudna teu kahayang teu naon datang ka embung urang geuleuh beungeutna ge datang ka embung urang itulah Kangjeng Nabi urang ya Allah ya Rabb kasep Kangjeng teh nah ieulah Kangjeng membawa rahmat maksudna kumaha bisi aya nu can apal bahwa pangeran teh Allah Kangjeng Nabi diutus rahmatna terus ke kampung urang sehingga urangnya oh pangeran teh Allah besi can aya apa can aya nu apalin bahwa Nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi Rasul terakhir teh Kangjeng Nabi rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka Tangerang khususna umumna ke saantero urang apal ku ari Nabi urang Nabi akhir zaman la Nabi akhir zaman la Nabi ya ba'di cek Kangjeng
besi aya anu bodoh kasorot ku rahmat Kangjeng ulah datang ka bodoh kan aya jelema bodoh salat ge kan nu bodoh momal beres aya jelema bodoh tapi teu daek ngaji begitu ngalah wudu pas ngalah wudu cairna kurang pas ngejirna endek ngumbah suku nu kenca eueuh cai bodoh kan akhirnya tetep baiknya ada sholat ke masjid begitu sholat dengke sholat dengke ieu dikalurkeun hiji Allah dengke Allah sabelah maksudna ieu doang menapak di henteu lo ditaranyakeun ku naseun ke sholat teh nanya sih eta kunaon sih dengke Masya Allah gaya ge lamun aya di huru-hara di lembur ya di lembur besi aya nu hajat besi anu hajat wow aya golek aya naon urang deuk nurunkeun hujan kan salat 2 rakaat tapi salatna sabelah ieu diangkat ka luhur salat sabelah ieu diangkat paranti nurunkeun hujan tengah peuting kukula geus pernah dicoba abreg-abregan teh hujan Masya Allah dan mantak tilok deui lah izin ka Gusti Allah henteu lah pernah terjadi kula eta dibere wiridan ku almarhum abah salatna sabelah doang kitu tah sabelah napak sabelah jengke baca ayatna mah dikeun aing mah geus mah baca bae deui teu eta bener aya anu hajat tadi teh 3 barungan aya nyaho coba wiridan ti almarhum dibaca atau kukula bari jengke maksudna salat suratna eta rakaat kadua suratna eta bari jengke setengah jam salatna jadi 20 menit ruku 20 menit urang jengke tah bangsa anu boga penyakit darah tinggi darah rendah mal beres bener eta kakarak sarokaat naik ke 2 rakaat gelduk wah hebat aing yo diijabah tah eta aya kos kituan tah ngaranna ge keur ngora bulan teh gajeun teu dipake ku kula paling ge paranti lamun hujan doa dibaca ku kula pernah Rabbi firli wali walidaya kan eta lamun hujan eureun pernah hari Haji Pendi diturunan kan ku kula hajat Haji Epi berg caknya na ieu doa ti kiai dibaca ku Rabbi firli bangkaning bareng Rabbi firli wali walidaya warhamna kamarwan eta hujan makin gede Haji Epi geus kieu bae isi doa kiamat teh kira teh mendang di sana ti kiai coba teruskan Rabbi firli wali walidaya warhamna terus boh tenda hiber cak Haji Epi geus ulah ngadoa geus ulah ngadoa lah bah ati mah acak-acak acak-acakan kabeh barangnya na teu ngadoa eureun teh hujan atuh malam eta nya jeung Haji Nasir diusir teh balik sia tenda aing acak-acakan atuh bebeja isuka ka kula ka itu Ki doa teu banjur hadiah heula teu henteu ya atuh teu beres bentak guguruna kudu make kukudang nyaon teh kukudang ya dasar cililenci nah jalan sholat itu sabelah begini dikaluhurkeun kabeh kaget aing ditanya coba beres sholat ditanya sia sholat kunaon eta tadi ih ulah sok ulah tanya sholat bae sih cenah teh lain kabehan dijaduan apa kayak sia masih jam mah hiji aing wudu cenah teh di keran pas di kubah ieu eueuh caina mantep teh ditapakeun ku aing tolol sia mah eta karana bodoh supaya kasorot ulah bodoh baik ieu dah rahmat Kanjeng nyorot set atuh bebeja sia kasaha tah mantap aya rahmat Allah Masya Allah ulah bodoh-bodoh teuing kos aya deui nu bodoh jelema ditugaskeun jadi imam begitu ditugaskeun jadi deuk imaman itu kan kudu deui ya nah mbaknya sih dilangsungkan bahkan itu batu keluar nyana nita nu bodoh nita nunjuk imaman gitu kan imaman tah itu mah keluar kan imam eta nu bodoh teh nangtung we di hareup ku tukang geus ngajajar ndek takbir imam can takbir sih nyana tetep we kieu bae datang ka 15 menit 20 menit datang ka setengah jam can takbir akhirnya sholat masing-masing kan sholat masing-masing ini mau kebal amat si imam ke takbir ngomong henteu naon henteu geus beres kabehan saralat ditanya sia nangtung bae emang kurang aing nungguan imam sakena
imam siap tadi tidak jadi imam lain beusi aya nu imaman nu sejen aing titah di dieu kan opo eta ngarusak kakabeh nah ieu bodoh ngaranna nu badak ulah datang ke bodoh di pondok Kangjeng Nabi diutus rahmatna nyorot masyaallah matak masjid hasbunallah mah atuh kasorot ku rahmat Allah atuh datang ka urus salat di para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kakarak umur 20 cuplikan nu kamari 20 hiji keur bebejeuna tinggal 22 23 sampai 25 dan selanjutnya eta mah caritaan di lembur kula di Cilongok ge bakal dilanjutkeun ieu mah di dieu mah geus sakitu maulidan nu tadi geus urang nyaritakeun Kangjeng mah resep bae masyaallah karim luar biasa aya jelema ieu di jalan teh dekat Madinah begitu dekat Madinah kendaraan anak baheula makan onta sakedupna teh wah kena angin onta pablesak nyana ge ragag gitu ragag nyana aduh ngan untung haju disalametkeun ku Gusti Allah onta aya deui nyana naik berangkat salametlah datang ke Madinah begitu dekat masjid aya tukang samangka itu baheula makan masih deureun di zaman Kangjeng mah saya ayana ngan di sisina aya tukang samangka nyana nanya ieu samangka ieu sabaraha samangka ieu sekian lain itu mah samangkana mahal gede oh iya geus cek nya teh ke kula deuk meulina tah salat iya geus malah geura ka ditu bae ka masjid ayeuna salat ka masjid biasa beres salat panggil jeung Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi ente sholat samangka hah izin atuh cek Kangjeng Nabi kitu kunaon tuh di jalan menang musibah ku Gusti Allah disalametkeun alhamdulillah datang ka bisa ka dieu kunaon deuk sholat deuleu samangka haju eta keur sholat cek Kangjeng Nabi maning meuli samangka nu leutik apa nu gede atuh kudu isi cak masyaallah tuah kok kanyahoan di jalan kene kuku lagi kanyahoan ku Kangjeng Nabi bae ieu urang ulah pajar teu kanyahoan nu mantak urang deuk maulidan teh sing hade inget ka Kangjengna tadi ge kula moal ka dieu sabenerna mah kula moal ka dieu ieu beda sabodo lah teh urang teh geus moal ka pondok lah lantaran eta tadi nu keur mimiti dicaritakeun ku kula tadi ngan aduh cekula teh ieu mah kula mah lain dekat masjid hasbunallah lain dekat panitia lain dekat JPND mah kula mah ka ibu-ibu bae mana kam hayang kapanggih jeung ibu-ibu kula mah jeung ibu-ibu ga lain nu kolot da ieu lah jadi malam ieu urang caritakeun Kangjeng intina masyaallah Kangjeng memandang urang boro Kangjeng waliullah ketika disalaman assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir nyana ngajawab ketika urang salam ka wali sana assalamualaikum ya Sunan Rahmat ngajawab nyana bahkan neuleukeun ka urang teu maot assalamualaikum ya Maulana Hasanuddin Banten atuh Syekh Maulana Hasanuddin neuleukeun pernah ieu ge haji pendek kula dibere cara-cara kos kitu pernah nyana assalamualaikum ya Hasanuddin naon sia orang Hasanuddin urang di itu salah nah ilah para jamaah kaum muslimin urang cinta ka Kangjeng nyaritakeun Kangjeng nu sakitu hebatna bosan-bosanna jeung nyongsrong bae kunaon eta rasa cinta urang ka Kangjeng mendak dicukupkeun heula sakieu insyaallah iraha-iraha urang lanjutkeun deui nu jelas nu penting tanda urang cinta sehingga urang karahmatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
wazidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan wazidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Apunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana leuwih-leuwih ka para panitia jeung ka warga di dieu wallahumma fi bil aqwamit thariq. Assalamualaikum.